Allah ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nusugih, tapi nusugih nadaek ngazakat, nusugih nadaek sodako. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya. Di antara jelema nu boga ilmu barahan ku ilmuna dunia jadi teger, tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul mengenal Allah jeung rasulna iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kadeleuna hina katingalina lah jelema tombal tepir kacirina kuru kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi neuleuh jelema eta sangat memandang nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi mantak bisi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada talian komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya, jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh ajang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah nu kaistimewaan panegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi jeung seuneu jeung cai. Dibandingkan jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi ta'ala jang li'ilai kalimatillah tuh masjid tuh majlis tuh musola tuh fakir miskin tegar dunia kajen kukumaha tuh kula talian maning kuari talian sanu mah orang teh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nantak tadi kula ngadenge ayat ya Allah ya Rabb hebat atuh tadi ayat anu dibacakeun patusiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayit bisa dimaknaan ku sababaraha dimensi sebenarnya eta ayat teh loba anu maca ayat eta aju ngageter hatena kori mah mun maca ayat eta aju hayang gede bayaran beda. Kita cek Habib iya tadi kumaha nafsiranana cenah. Tapi lamun teu lillah ya henteu. Nah Ki Jamal aya we dia. Ah ieu bangsana. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema kahitung jelema rudin. Kadang make jubah tapi jubahna lain bagus siga kieu. Kadang pakai sarung lain sarung hidayah cara Haji Pendi. Oh, alamatil kibir. Tapi ente sebab lain nang meuli nang mere. Nah, salah pakaian ngazohir ieu salah. Keur carita hungkul. Jelema keur lempang. Ya Karim ngadenge suara. Kan lamun geus ngadenge suara gaib lain jelema biasa. Contoh Haji Pendi bae mun lempang ti peuting sok ngadenge suara nu seuri eta kan lain jelema biasa. Berarti kan sabangsa jeung kuntilanak. Aya babangsana aya. Jadi keur lempang ngadenge suara tetapi pendengaran lain diceuli. Pendengaranana tapi diceuli batin. Seakan-akan suara teh mun dijabarkeun mah kieu ya rih hai angin bawa mega datangkeun ka ladang si bulan hujankeun di dinya nyana kaget aya suara seperti eta ningali ka luhur bener angin mawa mega mendung terus dihujankeun
Masya Allah cek panehan suara menjadi kenyataan. Hayang nyaho eta ladang saha, kumaha eta jelema perbuatanana lantaran kok kadenge ku suara hati. Akhirnya nanya ieu saha aya nu ngabejaan masyarakat pulan di mana imana di anu nyana langsung datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ai ente ieu pagawean naon tani kula mah. Ai tani ente emang kumaha biasa kula mah. Henteu sugan ieu mah aya nu luar biasana dibanding jeung tani-tani nu sejen. Tani mah biasa we biasa. Sarua jeung batur wayah macul-macul, wayah ngagaru-ngagaru, wayah nandur-nandur, wayah ngoyos-ngoyos, biasa we biasa. Ante coba praktekna kumaha. Nah lamun carita praktekna kula mah hasilna dibagi 3 setiap panen. Seperti lu jangkula jeung pamajikan kabeh pake dahar, pake bekal ibadah. Seperti lu deui ieu disodakohkeun jang fakir miskin. Endek nisob dek henteu kula mah zakat teh. Seperti lu deui engke jang modal deui, kitulah kula mah tani. Masya Allah. Seperti eta tah ngalaksanakeun tani. Ai kitu maneh kunaon? Nanyakeun kula. Tani kula kumaha? Kunaon? Dibejakeun kunyana mendengar suara seperti tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Cek manehanana suara kos kitu mah lain kakara kuari. Teguran-teguran eta selalu menyentuh hati. Sebab kula mah lain asa didelekeun geus asa neuleuh ka Gusti Allah. Masya Allah. Iyalah jelema anu geus deukeut ka Gusti Allah. Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Bisa dibuktikan ku dirina. Panjang cerita manehanana ieu mah carita pertanian. Hujan lain di manehanana bae. Sagedengin eta dihujanan sawah si ieu. Nah kajadianana bareng kabeh tapi dibuktieunan nu ieu mah bagus bae tanina. Barang nu ieu dongeng nyana euy nu aing mah bea kurang. Nu ieu deh waduh cenah tutut malhulu. Jak nu ieu teh masyaallah anu skala libertad naon kadang-kadang. Nu skala libertad. Atuh sia mah dasar hamaan nyaho tah sia mah tah. Hama anu ieu sagala simeut sagala tek-tek bage sagedengin eta bareng hujana tetapi nu ieu bea kurang, nu ieu bea ku simeut, nu ieu bea ku itu hama dan lain sebagainya. Nu ieu mah aman. Si ieu dagang maju, si ieu dagang maju, si ieu dagang maju, si eta rugi maning weh griana ge wis orangna sepotong lah iya wis didosa. Nah iyalah seperti etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah, mengenal Allah, selalu dilindungi ku Gusti Allah. Ketika henteu dilindungi ku Gusti Allah zahirna tapi batinna merasa terlindungi lantaran geus bener-bener ridho karena qada Allah Subhanahu wa taala. Mantap lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastafun. Ketika jelema ngurangan timbangan, ngurangan meteran, ngurangan ukuran, ieu disiksa bakalna. Tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang. Ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang, ruhani urang jadi hudang. Lantaran ieu urang hirup awak mah dan sakadar dibere dahar, dibere nginum sare, hae kubur selesai. Tetapi hirup urang nu asli mah ruhani. Wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah. Nah, iya supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara, ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung minum. Mulai guys.
mulai guys, aduh sudah kiai hampura. Hampura tuh mata. Eta kan urusan anak kaawak sama. Lamun urang teu bisa guragan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhani na timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari dimantak ruhani na timbul daharna saeutik. Haji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintuh tapi daharna leutik, aya jelema kuruk tapi dahar ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal kaluar. Lumantak aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang kaluar. Cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu kaluar. Atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar, malah leuwih gede bulan puasa dibanding jeung puasa. Nu biasa ngan 2 kali bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah, jaroko ge beak 2 pak. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal kaluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, ngurangan sare. Urangan sare. Duh, cenah kieu mending gesan bae mah ngaji. Teu kaharti berkos kieu. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah mah atuh. Besok tudak tunjuk siap. Urangan hese jasa. Aduh, bulan puasa lain ngurangan hayas lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat zuhur jeung salat asar ngarendeng. 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering disuntik dia abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cenah. 2 poe teu dahar. Bisa kuat abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna, ku rembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan abah daharna doang. Aja ku ari katurutan ku Haji Maming. Garembul, eta bisaan kolot eta, masya Allah. Embung kaciri ku anak-anak acan. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar, tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda, lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajak tasawuf. Bawa Haji Pendi tasawuf, siapa dulu? Masya Allah. Giliran eueuh sasaha, waduh. Ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali, peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula gidean teu sare. Nonton bola. Haji Jamal tah mah. Jadi budoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir. Murid nerima, murid tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita murid. 2. Ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah.
ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nanaonan eta? Sok lagi. Hanya sekedar memberikan telas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri heg jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, di usaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu, kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tanu tadi teh saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah. Ebal teuing 40 poe. Saminggu bae coba hiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. Dua nu biasa sare peuting genep jam coba ngan 2 jam bae ulah sajam 2 jam. Tilu nu biasa urang jaringan putuskeun gua. Opat nu biasa obrol kuari stop saminggu bae. Ujian anak kadeuleu beungeut lagi herang ieu makan dareum teh beuteung ieu. Demek. Beh, ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah terutama di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri.